Tah, bahaya nu kamari diomongkeun teh. Oh, sok-sok tuh bedongna almari ngan kade pepelakan batur katincak. Lain bae malin tukang nuar. Oh, sukan teh nu erek nuar cau teh ya. Lain atuh, pasien teh ai mah pasien. Bener teh ieu jelema ket. Benar. Emang rada kurang saon otakna, tapi pinter anjing. Erek naraon ka dieu teh. Sok obrol kentong era-era. Jadi kieu bah. Isu kantek duel sama Darna. Hayang tong terak di KDK aing bisa tuh? Cek si Erik nyen pelet cina tadi. Udah ket, masang pelet oge ari beungeut teu support mah percuma sih teh. Mending kene diadu we aing kagok. Udah centang tuh milih lalaki anu itu atuh kehet. Era mah rebut kena wae mah harga diri sih teh. Lain masalah harga diri anjing. Siapa mau bisa ngerasakeun aing teu bisa sare sapoe-sapoeting mikiran siratna. Ye dengekeun aing. Daripada gelut merebut kena awewe nya. Geus aya nama yang anu lain deui. Da beungeut sia teh henteu jiga buruk-buruk teuing atuh. Aing sebagai balan maneh karunya aing ka maneh euy. Tuh heula. Kumaha ieu teh jadi moal? Moal bah.